mata maneh baheula teh kapan hayang menyandang predikat jabatan jeung tahta. Mana jabatan jeung tahta? Bae maneh ngumpul ti 1 meter 2 meter datang ke hektaran, mobil kendaraan ti mimiti sepeda datang ke motor mobil berbagai-bagai. Wah dihareupeun imah maneh teh loba jasa mobil tanah loba jasa ayeuna mah jamata mana nu kumaneh dikumpul-kumpul aya buktikeun ya Allah. Masih keneh nyaritakeun tentang kelanjutan dakwah Kangjeng dakwah diberi mukjizat tapi kaum tetep bae sakitu ngahadiran ningali mukjizat ai ku Gusti teu diberi hidayah mah nentang bae malah lain sekadar nentang nyeun kekuatan ngamusuhan perang jeung Kangjeng atuh komo urang teu dibere boro mukjizat boro karomah maunah ge henteu aya lain maonah nawantak sing sadar ketika urang dakwah di lembur eueuh anu nurut ka urang meureun mejeuna aing mah teu dituturkeun ge seuri bae urang kudu namun urang yang dituturkeun nafsu katengara aing mah sakedar nyampaikeun bae isin-isin acan sebenarnya mah aya nu nuturkeun hiji ge geus pohara aya nu ngadengekeun hiji ge geus pohara malah mah aya 10-an ge pamajikan anjeun serikeun sia ngaji emang gak salah kiai uyuhan cak pamajikan bego teh pamajikan emang gue nyaho jerona mah salaki kos kitu dituturkeun eta pan batur menuturkeun salaki ka salakina pamajikan kos kitu coba ge ustad-ustad ge dilelewe ku pamajikan urang sia seri sia beureun tah aduh masyaallah tek sia dek boga pamajikanna kudu nu sapagodos jeung urang akur santri pada santri abeh ngeunaheun nyadeun teh ka mana ka tetangga maot teh ngariung oh ade ge ai akur mah tah baik balik ka berkatan teh biasa ngariung aya pan ngeunaheun kana hate nikmat sekali deui we di kamari deh kan ngariung tiluna tilu kamari nggak saya tuh ngariung balik deh mana berkata jauh kene bae pelit-pelit teuing teh sih mulai ge suka ngomong segala pelit segala naon lain ngariung berkata iya tuh sapirepan jelema susah kacang-kacang ulah sok ngomong ya kacang aya di sia tuh hese ada geseri suka jubae kita bahasa orang Cikupa kaju bae pantes dah saya coba lamun teu sapagodos kemana kak tiluna tah tahlil tahlil sakitu teu tahlil sakitu teu kudu kak emang kurang itu tiris dia tuh tiris sih kurang tuh tiris tuh kurang kakak mama ulah konsen apa wah pemajikan teu beres ya ngeunahan tahlil tan ngeunahan kepan kula si sok kos kitu ye masyaallah Kangjeng Nabi dakwah dibere mukjizat Al-Qur'an tatap bae jelema teu iman ka Kangjeng Nabi teu percaya ya Allah malah mah aya hiji sahabat ngaranna Nador bin Harith ceki Nador mah eta sia ngajakan bae ka pangeran teu kadeuleu puyeng ya aing mah pan urang teh boga pangeran Lata Uzza Manat
eta teh pan lain sambarangan tah mah pangeran geus luar biasa tah sadunia pangeran teangan kos lata uzamanat jemaah aya atuh pangeran teh kadeuleu mah hese atuh urang deuk nyembahna eta wangan jedog pan aya Nador bin Haris ngomong gitu ka Kangjeng Nabi Nabar aya ngaran pangeran teh apa nu nyiptakeun langit jeung bumi memang sia ge aing nyaho anu nyiptakeun langit jeung bumi teh pangeran ngan pangeranna kuari dibentukeun ieu mah ngan sakadar lambang ai pangeranna mah heuh ku sia dicaritakeun man ngan lambang abe urang bisa sujud ruku di hareupeun pangeran takos kitu eta mah kan sakadar lambang tah mah ai pangeranna mah eta nu kumaha ditandu diomongkeun eta pangeran Allah Uzza Lata kos kitu bae cak Kangjeng Nabi Nadar pangeran mah nu nyiptakeun langit jeung bumi kahiji nomor kadua nu ngainstruksikeun beramal aya larangan aya perintah engke lamun ngalaksanakeun perintah bakal dibales ku pangeran lamun ngalaksanakeun larangan dibales ku pangeran engke di akhirat lamun jelema ngalaksanakeun amal baik engke amalna bakal dibentukeun eta amal teh engke bakal minta tulung ditulungan lah ku kaula sebagai rasul kabelah ditunak ku para malaikat aslina engke ku Gusti Allah tak eta pangeran nu kos kitu ngaranna lain sia bae man nyaho saufa tasfa'u li Lat wal Uzza bakal sarua bae nyapaatan Lata jeung Uzza ge engke di akhirat ke di akhirat pangeran Lata pangeran Uzza atuh nyana ge bawa sambarangan nyana ge bakal ngomong wahai kaum-kaumku yang dulu menyembah aku sediakan surga tetap cakinagor saufa tasfa'uli Allah tawal Uzza bakal nulungan sarua pangeran ge nyana ka kaum-kaumna senyade ulah sembarangan ulah kapincut ke omongan Muhammad tetap lamun Muhammad jaritakeun bakal nulungan pangeran urang ge ngaran Lata jeung Uzza bakal nulungan titik lalu ngomong man tah kos kitu tah hijab teh kos kitu masyaallah bibisaanan mantak turunlah ayat ieu sabab turun ayat ieu lantaran Kinabor bin Haris boga keyakinan bahwa Lata jeung Uzza bakal nyapatan jaga di poe kiamat terus turun temurun datang ka kuari patung Gajah Mada cek penganutna bakal nulungan jaga di akhirat kitu kene patung Bunda Maria kitu kene patung Isa Almasih nu dituhankeun ku Kristiani berbagai patung-patung nu kuari di sararembahnya nage sarua boga keyakinan bahwa engke patung bakal nyapaatan jaga di yaumul kiamah nu mantak lain khusus ka Kinador bae ieu teh khusus jang Kinador sabab urudna tetapi umum jangka keseluruhan nu mantak turunlah ayat ieu walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah Gusti Allah nyaritakeun tentang pakeuhna dina poe kiamat engke nu bakal terjadi silih jorogeun engke jaga dina poe kiamat teh
masing-masing bakal menta penolong nu kuari diyakinkeun bakal nulungan engke coba bukti atawa henteu. Iyalah penjelasan langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu lahum diomongkeun ka para musyrikin kafirin zalimin izhabu isu ketika manehana dihudangkeun ti kubur. Urang kabehan engke bakal mengalami kiamat, sanggeusna kiamat engke bakal diganti taneuh ku Gusti Allah. Sanggeusna diganti engke bakal dihujanan cai mani ku Gusti Allah teh. Sanggeusna hujan cai mani manusia kabeh timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke terakhir umat Kangjeng Nabi urang bakal kalaluar kostoge cal iza bois urang hayalkeun ku urang hate urang teh ka dimensi kiamat hudang urang kabeh. Nu pangheulana hudang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran malaikat ge sami deui maot termasuk malaikat anu niup songsong malaikat Israfil anu cak Gusti Allah dipanggil malaikat Israfil geus paeh kabeh atos aya keneh saurang teh teangannya na masyrik maghrib lumpat teu aya tos maot sadayana tuan aya keneh hiji deui teangan deui ka kidul ka kalar ka wetan ka kulon laporan di perang sesuai hiji deui 3 kali neangan seselek cek malaikat Israfil abdi geus teu bisa neangan nu saurang eta mah coba atuh panguduhkeun ku Gusti sia aja nyambutan batur bae poho kanyana aja kudu kumaha tuh cek malaikat Israfil cabut sorangan di alat daya di sia tuan tuh kumaha henteu kumaha cepat cabut ku malaikat iya nyeri malaikat ge nyeri atuh komo urang cabut waduh mun nyaho nyeri kieu cek geuleuh baheula nyabut bangsa jelema moal kenceng teuing ternyata dia nyeri horenganna cabut ya supendai ku Gusti Allah nyana mangan sakedeung set udang aduh Gusti palinganan Gusti sabulu-bulu sakian teh aduh komo nu kukura deui nyop-nyop beureunan eta lah es kalau ngomong gas mari coba tingali coba geus sararulang tancan jelema pangheulana hudang Kangjeng Nabi culat-cileut Kangjeng Nabi geus culat-cileut langsung malaikat Jibril mah langsung nyetrung ka Kangjeng Nabi Muhammad di mana ieu Muhammad pasti aing diteangan jeung pasti Muhammad menanyakeun umat sedengkeun aing can nyaho umat Muhammad di marana ku ari anu tatadina di Bojong nu tatadina di Cibadak di Cikupa ta eta teh eta jelema-jelema nu eta teh nu baheula muludan sagala rajaba di marana eta mun aing ditanyakeun ku Muhammad aduh bener bae sampeurkeun lantaran aya cahaya biru hejo koneng aya cahaya macam-macam sampeurkeun pasti ya Muhammad bener bae wah ieu Jibril mun ayeuna umat itu bener bae cak Jibril salah aing ditanya eta Kangjeng Nabi mah saat-saat kos kitu teh nanyakeun umatna ayeuna umat kan urang senang boga Nabi saat keur kos kitu teh tah saat keur terjepit ditanyakeun di mana umat kaula kan urang umatna jadi urang ngeunaheun masya Allah geus ngeunaheun jasa jadi umat Kangjeng Nabi mah asal urang loba maca sholawat geus pokona mah engke diaku sebagai umat ngeunah
amin osok ketil Nailah geus kada rumpul kabeh digiring ka mahsyar di berbagai penjuru kuburan-kuburan teh kabeh bakal digiring ka mahsyar teh eta nu kuari Palestina. Ta eta teh lempengan Palestina tangke bakalna jadi mahsyar eta teh. Mantak eta mah dongeng na moal eureun-eureun ti mimiti diciptakeun dunia bumi negara tertua Palestina, Irak, Iran, Syria, Mekah eta negara-negara tertua. Eta mah bangsa bojong. Eta mah kawari itu mah gituan diperebutkeun ku rujian sapatu buat ieu. Aduh ajar boro-boro eta Eropa Amerika anyar tah digiring kabeh urang ieu digiringna kabehan eueuh nu make calana eueuh nu make sapatu sugan make Adidas Puma Egle eueuh nu make sepotek beli nu make sendal make sepatu nu make baju make lepis make BHS kabeh suata ranjang tur bobogaan urang kulub pan ku urang di Sunda tampil kena kulub yusarul abdu godan walahu minal a'dha'i ma kana lahu yawma wulida faman quti'a minhu udun yuraddu fil qiyamah alaih digiring hamba kabeh jaga di yaumul qiyamah walahu minal a'dha'i ma kana lahu yawma wulida bakal digiringna sakumaha keur poean urang dilahirkeun dilahirkeunana kulub dilahirkeunna kungsi disunatan kitu kue ngan jarang jasa pantama teu 1000 hiji paman kuti ami hodon aya nu pegat anggahota disundatan misalna atawa dipotong ceulina tabrakan potong leungeunna duka ka mana tetep yuraddu fil kiamat dibalikeun deui sakumaha keur lahir bae lahirna kebeneran pincang kana lahirna sehat artinya ieu awak urang teh kos keur lahirna bae kos kitu bae ieulah nu bakal terjadi urang teh bakal masyaallah mantak dijelaskeun di dieu walau qad jitumuna demi yakin nyata pasti anjeun bakal datang ka kaula tingkah datang cek Gusti Allah puroda mun paridina wahidan paridan saurang datang minal ahli mun paridina anil ahli infirad ti pamajikan infirad ti dulur urang infirad minal mal tina harta infirad tina anak urang sabelegejer urang bae boro-boro inget ka anak jeung pamajikan jeung ka harta urang bae urang sorangan bae mun paring menghadap ka Gusti Allah kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha kaula ngajadikeun ka anjeun kabehan teh ti mimiti kajadian awal pertama kajadian kumaha sok kada urang buktikeun urang kaluar ti rahim indung urang borosot aya nu pernah make sapatu sieun atuh indungna ge aya nu kaluar ti rahim indungna make dasi ya aya kaluar ti rahim indungna make kacamata hideung sakumaha jagoan
teu make sepatu, teu make sendal, teu make baju, teu make lapisan naon istuning borosot ke alam dunia teh kos kitu. Artina dasar taranjang kokocopna masih kene aya kene kulup disebutna. Kupatan teu make alas dampal, teu make alas kaki. Borosot ke alam dunia kos kitu engke urang asup ka kuburan ge nu di bawah. Ngan sakadar boeh doang di akhirat. Lepas jeung boeh-boehna. Sakumaha keur kajadian Allah ngajadikeun ka urang borosot ke alam dunia di akhirat kos kitu bae. Masya Allah. Mentek Siti Aisyah naros ka Kangjeng ya Rasulullah, lamun engke urang di akhirat sataranjang kabehana tumeureun lalaki neuleuh ka awewe neuleuh ka lalaki. Cek Kangjeng Nabi boro-boro mikiran nu kos kitu. Oh, pikiran nu kos kitu kabehan ngabogaan saknun yuk. Permasalahan masing-masing kumaha ieu. Jelema gede jasa salahna panggil ku polisi, bawa ka polsek, sanajan aya nu geulis sakumaha bidadari teu aya. Kasus gede jasa kasus. Tah eta komo dihareupeunana neraka, boro-boro neuleuhan susu atuh. Kuari urang culak cilik neuleuh susu gede atuh engke mah moal bisa. Boga masalah. Nah iyalah masyaallah. Laqad jitum munayakin anjeun bakal daratang ka kaula furoda kabeh masing-masing mun paridina misah tina ahli, misah tina harta, misah tina anak. Sakumaha kaula ngadamal ka anjeun ti awal mimiti ngajadikeun anjeun borosot ka dunya engke jeung di akhirat kos kitu bae. Ya Allah. Sok dirage perhatikeun ku anjeun didamel ku Gusti Allah borosot ka alam dunia sataranjang diurus ku indung teh dibedong disusuan ku hari gede disakolakeun terus gede sanggeus sagede terus jara usaha aya nu sakolana luhur aya nu sakolana setengah doang aya nu sakola mah sakola ngan teu bisa maca macem-macem kuari ambalayah manusia teh kahirupanana aya anu di desa neangan maisahna aya nu di kecamatan, aya nu di kabupaten, anu jadi DPR, aya nu di gubernuran, aya anu di pusat jadi MPR, jadi DPR pusat jadi menteri, aya anu jadi presiden. Italah manusia. Aya anu henteu jadi kos kitu ngan sakadar di pasar doang dagang, aya nu bisnis, aya nu gede bisnis datang ka nyieun pabrik. Luar biasa aya ngagalitan batu bara di mimiti kelas anu ngan sakadar 10.000 datang ka ratus, datang ka juta, datang ka triliun. Kelas teh aya nu kelas internasional, aya nu kelas nasional, aya nu kelas biasa-biasa bae. Ieulah kahirupan manusia di dunia. Carita soal harta hasil daripada usaha manehanana teh aya anu kabeli sepeda, aya anu kabeli motor, anu kabeli mobil, kabeli tanah, aya anu nyieun perumahanana loba jasa macem-macem meuli tanah di anu sepuh, di anu sekian puluh hektar, di anu sekian puluh hektar. Usahana geus lain di Indonesia bae, boga aset di Amerika, boga aset di Eropa, boga aset geus luar biasa. Dunia. Tah kos gitulah manusia. Nu kuari teh aya anu jabatanana luar biasa. Di dia bintang nageh geus lain 2 kilo deh bintang 7. Buyang-buyang geus cara geus. Pakaianana ge aya anu aya nu kuari salin ditungguan ku nu ieu dipake, nu ieu disese. Aya anu geus teu mahi lamari teh didedet-dedetkeun dipikeun henteu ka batur. Wah macem-macem
Ieu urusan pakaian, ieu urusan imah, urusan kendaraan, urusan pamajikan, urusan anak. Oh, lantaran jadi jelema sugih atuh unggal pengkolan di dinya aya anak. Oh, ambalaya geus anak datang ka nyana ge teu wauheun ka anaknya na. Kuloba-lobana. Iyalah kehidupan dunia. Aya anu di dunia nate ngaji cara orang kemudian dipakai hasil ngaji na kemudian diibadah orang ka Gusti Allah. Aya anu geus jeung serikeun ka kiai, aya anu bentaran bae ka kiai, aya anu jadi musuh jeung kiai. Hakikatna mah ngamusuhan ka kiai berarti ngamusuhan ka Kangjeng Nabi. Wah, geus macem-macem aya nu geus embung ibadah teh ngaran salat ngaran puasanya nama wauhna teh jeung balak genep bae. Akrabnya jeung balak genep. Nyana akrab jeung kasino, nyana akrab jeung berbagai judi. Akrab jeung mabok, akrab jeung zina. Iyalah kehidupan. Aya nu ilmu aya di nyana, hilim aya di nyana, pinter aya di nyana, ibadah aya di nyana, wali. Aya deui ilmu aya di nyana, hilim aya di nyana, kiai. Aya deui sugih aya di nyana, gagah aya di nyana. Wow, kumisna geus sagedep tai. Jawara. Aya deui anu jabatan aya di nyana kabeh. Wow, sandangan predikat jabatan luar biasa lobana di nyana aya. Lamun tanda tangan teh ieu sakitu ieu sakitu ieu sakitu macam-macam. Tah engke sakumaha cek Gusti Allah anjeun datang ka kaula furoda. Pisah ti pabajikan jeung keluarga. Misah ti harta. Misah ti anak. Sorangan ke sorangan. Ai eta anak, ai eta harta, ai eta jabatan. Wa taraktum ma khawwalnakum. Anjeun ninggalkeun kana nu ku kaula geus dibikeun ka anjeun berbagai harta-harta jabatan jeung sajabana waro azhurikum disatukan dengan tonggong anjeun kinayah kana di dunia anjeun asup ka jero kubur. Anak nu milu ka kuburan hiji-hiji acan ka jero. Harta sugan kunci inopa asup ka jero jeuh. Senda jepit. Eueuh. Jas. Bintang-bintang. Balok. Ai daek mah nyawa mau balok. Ngeunaheun malaikat bae ka di jero. Eueuh nu di bawah. Sandangan jabatan pangkat letnan jenderal, letnan kolonel, wow, mayor, nu dibawa ke jero kuburan. Harta, di Karawang Sabau, di Subang Sabau, di Bandung Sabau, barang, nu dibawa ke jero kuburan. Angkot 08 boga, angkot 07 boga. Angkot 0 genep boga berbagai angkot boga asup ke jero kuburan eueuh nu dibawa wa taraktum ma khawalna di Subang boga pemajikan nu anyar di Karawang ge boga batur teh nyarahoeun Gusti Allah mah nyahoeun bae di Bandung aya di Bojong aya di Itung teh boga pemajikan 9 nurutan Kangjeng Nabi caknya soekeun abak sumutna tae wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Eueuh nu di bawah ka jero sursut diasupkeun urang ka jero kubur. Anak urang ngan datang ka bibir kuburan doang, mobil urang ngan datang ka bibir kuburan doang. Jabatan urang ngan datang ka bibir kuburan doang, babaturan urang anu saidolohi jeung urangan datang ka bibir kuburan doang sanggeusna urang langsung dikubur baralik deui wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhuri asup ka jero urang furoda sorangan eueuh nu milu ka
kabeh munfaridina anil ahli amajikan anak incu mamang uwa kabeh nyadatang ka bibir kuburan doang. Kemudian mal harta urang mungkin urang diiringkeun make mobil baby van aya nu make kapal nah datang ka bibir kuburan doang balik kabeh anak kabeh balik ka samak-samak urut mungkus urang balik kabeh urang asup ka kuburan laqad jitumuna furoda sakumaha kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha anjeun borosotirahum indo sataranjang maneh asup sataranjang deui maka riweuh atuh hirup cak Gusti Allah sedengkeun aing teh kapan nitah salila hirup di alam dunia teh oh deui nu ku aing dititah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kuarisan geus urang asup ka jero kubur berbagai-bagai manusia aya anu iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah ngaji ibadah cara urang aya anu disagedengen urang mah nyana percayana teh ka patung ka batu aya anu kitu ibadah mah enon percaya ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah tapi manehanana maksiat terus macem-macem. Nah nu dibawa ke jero kuburan teh lain berbentuk ahli, lain berbentuk harta, lain berbentuk walad, jabatan, tahta, lain berbentuk amal perbuatan urang asup ke jero milu jeung urang. Milu jeung urang. Tah dituluykeun ku Gusti Allah wa man ramakum syufa'akum wa manarakaullah tenel bisa cek malaikat ieu teh ngamemeleh ka para kafirin zalimin cek malaikat wa manaraka mitenel makum babarengan jeung anjeun sufaakum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka'u sebagai penolong-penolong patung-patung nu baheula dibanggakeun Lata Manat jeung Uzza anu ku anjeun disangka yen eta Lata Manat teh bakal nulungan sebagai syari ka Gusti Allah anjeun berkeyakinan di akhirat teh cenah eta bakal nulungan cak malaikat mana coba Lata datangkeun mana Uzza coba datangkeun nucak maneh hei nabor cenah bakal nyapatan datangkeun coba mana Lata mana Uzza mana khusus kaki nador umumna ka jelema-jelema di santero dunia engke bakal ditangtangan ku malaikat hei Yahudi mana patung teh anu keur ieu disembah-sembah nu majar teh bakal nyapatan buktikeun taubihon moal bisa ngabuktikeun jenis produksi mesin urang balik ke kuburan ge pancet tadi ge urotan hupatan gurlan baju ieu ge baju boe cek sakola bae cek Kangjeng Nabi na hufatan urotan gurlan da kumaha Kristen aja membanggakan patung Maria anjing ngebanggakan patung Isa anu ku anja diyakinkan engke bakal nyapatan buktikan kuari diisin-isin kafir-kafir KBG bangsa Buddha Protestan Konghucu wae kafir nu nyembah ka patung-patung kita ngabuktikan cak malaikat wa man nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka'u nu cak anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan teh kok teu gadeuleu kuari mana si patung Uzza mana si patung Manat nu bisa ngajawab kabegengan sekadar tungkul isin jeung geus boga rasa asana aing mah dibeulem ieu asana aing mah dibeulem
didinya terus baratan ka langit. Aduh ieu geus kumaha ieu geus kieu baheula boga rasa bakal nu nyapatan teh patung-patung sedengkeun ku ari boro-boro nyiptakeun patung nyanana ge teu make nanaon dijejeleh ku malaikat ditonton ku seluruh manusia neueukeun nyana tungkul isin urang milu puas kanya kuari cal-cal jada di anu dek yen gereja, di anu dek yen kelenteng, di anu dek yen gereja. Serangan terhadap umat mukminin luar biasa, sementara pemerintah urang lemah selalu mengizinkan baik dek yen gereja di mana baik nu tadina sakitu tegerna akibat dibere duit pemerintah ya udah tanda tangan baik eta bagas urusannya lah di akhirat bakal dijejeleh ke ku malaikat atau langsung ku Gusti Allah. Tinggal manusia nararangtung kabeh naye furoda bakal nangke dipanggil saurang-saurang laqad jitumuna furoda maneh bakal daratang ka kaulan wagung cek Gusti Allah saurang-saurang bakal ditanya saha ngaranna malaikat langsung nanya sedengkeun jelema triliunan geus nyaritakeun ti zaman Kangjeng Nabi Adam kuari ditanya na saurang-saurang panon poe ngan saukur sadepa bayangkeun coba ku urang ieu lain lalakon anu naon kitu ngaranna nu lain lalakon nu jauh deukeut lantaran kurang keur diserang lantaran kurang keur dilaksanakeun keur dipaju moal kebal deui iyalah panon poengan sagadar sahasta urang didinya bakal ngahareupan timbangan daratang kabeh jitumuna furoda saurang-saurang kabeh nu make sepatu sendal nu make baju kabeh sataranjang kabeh nyeker kabeh kuluk na ieu bakalna dek dihisab saurang-saurang tayeg ke bakalna malaikat nanya makodam tumin husayan lian pusikum naon nu geus diheulakeun ku aranjeun jang diri maneh masyaallah nu matak yuta bibni adam yaumal qiyamah kana hubadhu masyaallah bakal didatangkeun saurang-saurang fayaqul lahu tabaraka wa taala cak Gusti Allah aina ma jamaata mana nu kumaneh baheula dikumpul-kumpul Allah aina ma jamaata maneh baheula teh kapan hayang menyandang predikat jabatan jeung tahta mana jabatan jeung tahta baheula maneh ngumpul ti 1 meter 2 meter datang ke hektaran mobil kendaraan ti mimiti sapeda datang ke motor mobil berbagai-bagai wah dihareupeun imah maneh teh loba jasa mobil tanah loba jasa ayeuna mah jamata mana nu kumaneh dikumpul-kumpul aya buktikeun ya Allah payaqulu eta jelema begitu ditanya tetap ngajawab ya Rabbi jamatuhu wa taraktuhu wa farumakana abdi ngumpulkeun kana harta abdi cuman ku abdi ditinggalkeun abdi mah bagus ninggalkeunana cak Gusti Allah bagus-bagus di mana sia ayeuna mah qaddam tali nafsi mana nu diheulakeun jang diri maneh ketika maneh diangkat jadi lurah bantuan naon nu diheulakeun jang kuari terhadap masyarakat besi anjeun ngabantuan masyarakat birokrasi di desa saha pernah dibantu panggil eta pan lain sakedeung abdi pernah ngabantuan Sarwiti arawan orang Cikupa panggil Sarwiti kamu nama Sarwiti betul malaikat pernah dibantu enggak oleh Bapak Lurah bukan pernah lagi saya pernah diajak ke Cipanas. Oh dibantu begitu? Iya. Terus diapain? Atuh ya begitulah. Sia Lurah blon. Ayeuna mah qadam tali nafsi. Mana nu diheulakeun jang diri maneh waktu keur di dunya. Mun ngabantu saha maneh di rakyat.
mun aneh ngaberesan negara datang ke mana dek dipanggil ku aing cek malaikat ayo lamun orang memang bener pernah ngebantu datang-datangkeun saksi na nyata moal aya nu kaliwat setik-etik acan wa nabaul mawazinal qist adil seadil-adilna jujur sajujur-jujurna moal aya nu kaliwat sabakatul hibal sabakatul beraja bupati panggil kamu menjabat sebagai bupati di negeri Tangerang berapa periode Ismet? 2. Apa yang telah dilaksanakan oleh Anda sebagai kepala negara di Kabupaten Tangerang, para wilayah di Kabupaten Tangerang? Oh, saya pernah membuat jalan. Beres jalan nanti. Panggil rakyat di kecamatan mana maneh ngabangun, mun sekolahan mana, mun kantor KUA mana, mun depag mana, lamun kehakiman mana, mun jalan mana, rakyat di kecamatan sebagai saksi nyata panggil cek Gusti Allah aina ma qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jangkuari keur maneh ngajabat ya Allah niku kumaha coba mana nu diheulakeun baheula maneh teh diberi amanah sebagai lurah, diberi amanah sebagai camat, dibagi amanah sebagai bupati, dibagi amanah sebagai gubernur, menteri jeung presiden. Aina ma qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh jang kuari nu baheula diberi amanah lain lalagaan di sidang teh teu mah sajam 2 jam. Namun pernah ngebantu cina di Bandung, daerah mana Bandung nah? Ayo panggil orang Bandung, kebenaran aku mah Allah karim.